Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kelas 7 kumaha dararamang. Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna ibu baris ngadugikeun materi ngeunaan paguneman. Dina pedaran materi ayeuna nu baris diguar ngeunaan wangenan paguneman. Harti paguneman teh naon? Anu kadua ngeunaan undak usuk basa Sunda, tingkatan basa dina basa Sunda atanapi tata krama basa Sunda. Anu katilu aya contoh kamus undak usuk basa Sunda, aya basa kasar, basa sedeng, oge basa lemes. Anu kaopat aya contoh paguneman tiasa dina wangun video. Tah, ayeuna wangenan paguneman. Naon sih nu disebut paguneman teh? Paguneman nyaeta obrolan atawa komunikasi dua arah silih tempas antara dua orang atawa lebih. Bisa oge disebut gunem catur, ngawangkong atawa ngobrol. Upami dina sastra mah sami sareng dialog. Rek paguneman hayu urang guar heula ngeunaan tata krama basa atanapi undak usuk basa. Naon undak usuk basa teh? Tingkatan basa dina basa Sunda. Ieu peryogi didugikeun margi kanggo bekal hidep engke dina nyarita ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Anu kahiji aya basa kasar pisan. Basa kasar pisan dilarapkeun ka sato atawa ka jalma nu keur ambek. Contona dina kecap nyatu. Anu kadua aya basa kasar, basa akrab atanapi loma. Tah ieu dilarapkeun keur kasahandapeun ka adi atawa ka babaturan nu geus loma atawa geus akrab. Contona kecap dahar. Teras aya basa sedeng atanapi basa hormat ka diri sorangan. Dilarapkeun ke diri sorangan ka abdi atawa kuring atawa babaturan anu can loma anu can akrab ka karek wawuh. Ieu biasana ngagunakeun basa sedeng. Contona dina kecap neda. Anu kaopat aya basa lemes atawa basa hormat keur ka batur. Dilarapkeun ka salukureun, ka indung, ka bapa, ya, ka teteh, ka uwa, ka bibi jeung sajabana atawa ka jalma nu dipikah hormat. Contona misalna ka guru. Contona dina kecap tuang. Kedah diemut aya dua syarat ngagunakeun undak usuk basa Sunda. Nu kahiji tingali heula jeung saha urang nyarita teh. Lamun misalna jeung guru, oh berarti ngagunakeun basa lemes. Lamun misalna jeung babaturan anu kakarek wawuh, oh berarti bisa ngagunakeun basa sedeng atunya. Tah anu katilu, wah ieu mah babaturan geus akrab, bisa ngagunakeun basa kasar atawa basa akrab atawa basa loma. Jadi nu kahiji tingali heula jeung saha urang nyarita teh. Anu kadua saha anu dicaritakeun ku urang. Lamun urang keur nyaritakeun babaturan berarti bisa ngagunakeun basa kasar, tapi babaturan nu geus akrab. Lamun anu dicaritakeun ku urang indung urang atanapi guru berarti urang kudu ngagunakeun basa lemes.